Mang Edi. Iki naon atuh? Iya bebersih tapi dah di eta ku koren. Kagok sakit sabutan ya. Sapu nyere atuh tuh ka ditu. Ieu bebersih mah. Kamana teh neng? Ka warung. Ke warung. Gantosan dong ieu teh. Ah, kagok saeutik sok eta deh pemajikan sok ngamuk Da moal aya. Beraku. Sepi di bumina oge. Deur tikanya hoan datangna deur ribut lah. Ada ya mah sadar ija teh bagur kamari ge penal. Geus era lah pasea wae ribut wae. Udah geus karolotnya Mang Edi. Pasea wae. Leuk-leuk atuh Mang Edi. Itu kagok deh. Leuk-leuk ku panangan Mang Edi. Biasa lah kene ku abi lah. Rotor pananganna biasa kene ku abi lah. Bios. Kenaon maneh? Aing mah kapangi wae. Nya ada jelema burung mah kitu. Kenaon maneh? Lain naon man gumbrang-gembreng wae atuh. Maneh mah duduan wae eta. Kita tadi merenya. Eta rek liwat ka ditu cenah. Mangnya ngejedog di dieu tah. Heuh nanyakeun. Waduh, nanya kenaon? Hah? Eta saya meuli bebersih ku sorangan cenah kitu. Alasan wae, alasan. Ya amak-amakan wae pagawean teh capek. Lain jongjone meureun urang ke warung manehna di dieu ngobrol duaan ti tadi we jiga nama teh si sore neng teh. Amak-amakan we Kapangihon teh. da. Teh capek eta amak-amakan wae. Lain teh capek da di dinya mah nyan masalah wae. Aing teh ieu teh geus we. Pak, tuh papan bapak tadi tah meuli obat ka abi teh naha bet babawanya si sore neng di dieu. Aing bobogohan liwat. Lewat tuh. Ngomong heula di dieu nanya keur naon cenah. Namun mangnya di duaan teu percaya. Aing mah yang jian dewe di saung tuh, yang jian di saung. Bobogohan mah da kudu gaya atuh limpakan. Nyangke ngagaya nama peuting. Pokona poe ieu mah dibere injem HP bapak tah. Jadi mah bisa calling-calling jeung si Sureneng. Baik teh obat teh ge kurang diinum obatna geus teh da itu. Awas ya. Macem-macem. Awas. Mau Mau dibere tulak kurang sia mun balik ka imah awas. Moal mah ka mana Awas sia rasakeun. Lain teh nyahoan terus naon pahili mah tengeuheun. Abung ngeuheun wes naon pahili wah. Meureun teh ngampram wae deui mah. Itu teh salah. Pak. Naon? Cing. Nah, senang teh jadi kieu jika patukar jeung nu si Neneng ieu mah. Ini mau manggih cenah itu tuh Aduh, manggih. Ieu mah nu si Neneng Bapak urang ge apal. Ngetinggalin kamari jika nama. Nya nu si Neneng di jarian di mana? Pohon meureun kamari jika nama. Aduh, tuhnya. Sabola diajaran. Sok ngelak wae mun nanaon teh eueuh. Eta nanaon jiga nu burung. Di jarian Gusti. Neneng. Sia, papangi tah sapatuna aku aing sia. Rasakan sia mangka dede ku aing di dieu ya di opanan sia ku aing. Sapatuna ku aing deuleu sia. Juluk sia ku aing.